sabenerna ieu teh make Al-Qur'an apa henteu sih? Lamun urang nyaritakeun tentang Pancasila, lain Quran. Pancasila mah hanya sebuah lambang burung Garuda. Tapi ente kudu ingat, di jerona butir-butirna satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selanjutnya lambang nage didinya segala aya bintang, segala aya kitu rantai, segala aya kapas, lain sambarangan. Kulacan muka tentang asal usulna, saha sinu menang ilham, saha sinu menang ilham tentang Pancasila sehingga dijieun sebagai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia lain Al-Quran, Pancasila. Tapi menang saha eta, tinggal ku urang ditempo jerona ketuhanan yang Maha Esa teh lamun bahasa Arab mah ilahu wahid, pangeran anu maha tunggal, maha hiji. Nu mantak ilham nage eta meunangna ka seorang wali, kemudian wali nu hiji ngomong deui, wali nu hiji ngomong deui, wali nu hiji tersandar rempug hasil ngimpina malam minggu. Sebab minggu adalah cek ahli palak hari ke-1 Ahad, Isnin hari kedua, Salasa hari ketiga, sesuai jeung ngaranna. Ahad hiji minggu, Isnin 2 Senin, Salasa 3 Salasa, Arbi'a Rebo cek urang. Tadi nama di Arab nama Arbi'a, ngan kadenge ku urang rangkas betung Rebo. Geus waduh. Atau sadege-dege apa orang Indonesia mah. Nah, kemudian Khamis teh 5. Kemudian kitu poe Khamis, Sabtu teh tina sadis. Genep tuh 7 Ahad deui. Eta can pernah aya nu ngajelaskeun negarawan mana, ilmuwan mana, kecuali hanya pernah saetik hanya beberapa persen Gus Dur, kemudian ditutup kembali. Kuari lamun Habib Lutfi nyaritakeun eta paham. Tuh lumantek sing hade sia bupati dipacok, sing hade sia gubernur ditoel sia, sing hade presiden sia dikerekep sia kajian ku kumaha ge. Burung Garuda geus kieu bae ka presiden. Wow, ikituan bae. Ulah sambarangan burung Garuda. Quran mah lain, tapi dideuleu di jerona tinggal dikaji. Kunaon atuh bupati teh make korupsi, gubernur korupsi, menteri-menteri boro-boro, menteri lain, menteri agama sorangan korupsi. Kunaon? Kurang mengkaji ketuhanan yang Maha Esa. Aing mah deuk esa bae. Guru aing bae titik-titik. 2 tambah 2 sama dengan titik-titik. Titik-titik, Bu. Titik-titik. Tak bisa. Gitulah. Aji atuh Pancasila. Ditendeun Garuda di dieu. Bode burung Garuda naga anu nyentina perak, anu nyentina emas. Di dia ditenden, tapi teu pernah mengkaji naon si hartina ketuhanan yang Maha Esa. Teu isinnya nama mau burung Garuda. Ulah mikiran terlalu umum bahasa ketuhanan yang Maha Esa. Di jerona mungkin Kristen, Katolik, Buddha, penting mah boga agama, jat satu ketuhanan yang Maha Esa. Asal lu boga pangeran hiji asup ka ketuhanan Maha Esa. Ulah mikiran batur sia bae agama sia naon. Islam atuh batak naon aji gerage ketuhanan yang Maha Esa nu bener-benerna. Lamun bupati, camat, lurah, gubernur, pemerintah ngaji ketuhanan yang Maha Esa nu bener-benerna bisa jadi wali. Bisa jadi wali. Mimiti bupati hayang nganyahokeun, gubernur hayang nganyahokeun, presiden hayang nganyahokeun ketuhanan yang Maha Esa teh ngaji sifat 20 heula.
wajib di Allah sabarahan, mustahil di Allah sabarahan, wajib di Kangjeng Rasul sabarahan, mustahil di Kangjeng Rasul sabaraha. Aji atuh kunyana ieu ngaranna ngaji ketuhanan yang maha esa. Pernah henteu di pendopo ngaji kos kitu? Rante tah. Aji eta kos kitu bakal nyaho nya. Tangan sakieu baheula janjina. Walaupun lambang negara Indonesia lain Al-Quran berbentuk burung Garuda, butir-butirna menang nyokot tina Al-Quranul Karim diwahyukeun ka sababaraha wali Allah. Ulah terlalu jero ngabahas etap moal paham. Tapi memang kos kitu kaayaanana. Sumpah terakhir kajen kukumaha di Indonesia asal aya nu ngarusak karena sarana-sarana bangunan Islam, syiar-syiar Islam teu kudu kukumaha engke nu moga ilham anu ngamuk. Sakitu bae. Awas tinggal di Indonesia wajib. Asal ngarusak sarana-sarana agama, syiar-syiar agama Islam di Indonesia. Pokoknya mah urang teu berdaya lantaran hukum andai kata di Indonesia hartina hukum salah bisa dibenarkeun, nu bener bisa disalahkeun, anu lemah jadi kuat, nu kuat jadi lemah. Andai kata terjadi gitu rakyat kan teu berdaya. Aya wali nu ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi tolong Garuda, sampaikan tolong supaya hadirkeun ka gubernur toel pacok. Kanjeng Nabi berangkat melalui Buraq, bisa diitibarkan bahwa eta adalah merupakan simbol kendaraan. Lamun di Indonesia kuari boga simbol burung Garuda, teu salah. Aya kiai-kiai kuari anu anti burung Garuda, ya can ngaji tasawuf sama kos kitu. Kula bareng burung Garuda aja inget ka bapak kolot kula, ka aki kula, sebab aki kula mah ahli perjuangan sok nyaritakeun burung Garuda. Kuari loba kiai-kiai anti burung Garuda, can ngaji sama kiaina. Apa itu burung Garuda? Apa itu filsafat Pancasila? Can ngaji mah kos kitu bae. Lamun geus ngaji nyaho. Eta mah hanya simbol, di jerona deuleu tah burung Garuda teh satu ketuhanan yang Maha Esa. Artina ilahu wahid. Jeung eta teh menang para ulama baheula nyieun burung Garuda teh. Kemudian di jerona aya ketuhanan yang Maha Esa ditempelkeun di kantor, ditempelkeun di gedung DPR, ditempelkan di MPR, digantung di istana. Bode burung Garudana hiji ketuhanan yang Maha Esa. Lamun di jerona aya ketuhanan yang Maha Esa berarti negara Indonesia negara beriman, berakidah ka Tuhan Maha Esa. Ai Tuhan Maha Esa sa Allah. Kebeneran anu jadi DPR-nya Kristen dipacok siapa burung Garuda. Ulah sembarangan emang burung Garuda mah dina ukudul juman tajakeun ka Ki Jeni, tajakeun tak Ki Bustomi bareng jeung kula ngaji di Ciberem. Burung Garuda mah burung hayalan, tapi urang ningali kunaon si dina kitab aya burung Garuda. Khairun Nasr eta teh lain sambaran menang istihara, sekadar lambang dunia eueuh nu make burung Garuda hanya Indonesia. Ulah digeuleuh eta sekadar lambang gagah, tapi dijeuleuh ditinggali jerona ketuhanan yang Maha Esa. Lamun geus diaji ketuhanan yang Maha Esa berarti hubunganna jeung akidah. Hiji urang teh kudu iman ka Allah. Ya Allah teh hiji, ilahu wahid. Sageus teh jauh bahwa pangeran teh Allah anu ciptakeun langit bumi katut eusina. Hiji Allah teh teu dua teu tilu. Allah ilahu wahid. Allah. Lamun geus nyaho bahwa pangeran teh Allah, wajib di Allah sabaraha, mustahil di Allah sabaraha, mujaiz di Allah sabaraha. Ngagantung di gedung DPR, DPR teu marake kopeng.